Cina teh di alam dunia mah ujian teh ulangan lulus isuk marang diuji henteu lamun teu lulus mah atos teh teu lulus kan we urang di mana diuji ku Gusti Allah sehingga gador kayakinan eta ujian di Gusti Allah teh kangge ningkatkeun derajat urang dipin Allah eta teh cirining Allah nyaah ka urang ceuk Allah nyewa cirining Allah nyaah ka urang lamun urang seueur emutan ya dina masalah hadiah dunia emutan dina hadiah dunia eta teh bentuk kasih sayang Allah ka urang pan buktosna naon pan kulantaran teu boga duit datang ka masjid gitu pan kulantaran teu boga duit getol tahajud pan kulantaran teu boga duit getol salat duha pan kulantaran teu boga duit getol maca waqiah pan kulantaran teu boga duit getol maca naon salawat nariyah padahal 40 opatan eta tidinya teh Gusti Allah teh ujian dipasikeun eta teh ka nyaha Allah jadi caket ka Gusti Allah eta teh bentuk ujian teh sanes bentuk Allah ngewa ka urang ieu jalmi dibeungharkeun jalmi dimuliakeun ku Gusti Allah ieu jalmi dimiskinkeun jalmi dihinakeun ku Gusti Allah cantos bisa jadi jalmi nu miskin dimuliakeun Gusti Allah jalmi nu beunghar dihinakeun ku Gusti Allah pantes sakedik jalmi teh nyebatkeun abdi mah di kulantaran Allah nya beungharkeun ka abdi cantos Allah mintarkeun ka abdi Allah masan pangkat cantos bentuk ka nya Allah teh nalika urang siap diuji ku Gusti Allah